Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanggo ka wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda, alhamdulillah. Urang aya dina sehat. Mudah-mudahan urang paranjang yusa sadaya malunya. Utamina ka para kaum dang menemui resep mita cinta kena budaya Sunda khususnya ia cerita garapan simkuring. Dina judul cerita nu sakumaha biasanya tanah Jakarana karangan Amboros. Nuki wari kumang Dedi baris di Paluru bagian angka 50. Satacana anu ngabandungan kada hilap like, subscribe, komen, tur tekan lonceng hatur nuhun nya. Kasubli para wargi sakumaha nu parantos di Bandungan jedahan canu katunda dina bagian anu ka-48 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di lembur Cimanuk khususna kadang warga masyarakat satempat nya kitu deui atujang ngaranna jeung Nyi Mayang nu harita ngahampura nyatana ka si Duki, si Isro jeung si Oji anu harita menampang ngampura di Jakarana khususna umumna ti kadang warga masyarakat Cimanuk. Yen si Duki sabatur-batur arek dikencarkeun atanapi dibebaskeun nya. Kumaha atuh para kaum dangu sadayana lajeng nganana carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana. Kaayaan alam pasosore di lembur Cimanuk khususna atuh di tempat atawa di warungna si Ibi tukang warung teh alurnya nu harita dipake jogo atanapi tarung teh. Kumaha atuh lajeng nganana carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana. Mangsa alam pasosore harita teh tonggeret disereang disarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam khususna di lembur Cimanuk. Breh di hiji warung harita teh di buruanana meunang ngagimbung keneh jalma-jalma. Harita aya nu darariuk nyatana si Duki, Isro jeung si Oji anu harita nyang harupan jang Jakarana katut patwa kampung. Digireunana nangtung Nyi Mayang malah pok harita tuh Jakarana ngomong beri ngareret heula ka patwa kampung satempat. Punten heula Bapak, masuk bade naon kasep? Bade ngadugikeun naon rupi cariosan simkuring ka ieu para garong. Oh mangga. Punten kisilah ngaran anjeun saha? Cek Jakarana harita bari jeung nutup ka si Duki. Akang mah Duki. Oh jenengan Akang Duki. Duki aya tah eta mah Isro anak buah. Ari itu mah Oji anak buah kene. Kieu akang-akang sadayananya
kukuring dihampura sebenarnya mah mudah-mudahan baik. Kang Duki Isro sareng Oji teh mudah-mudahan baik geus pararai. Iske heula tong ka eta. Make arek dipaehan Ujang. Sanes dipaehan Kang Daso sanes. Kuring mudah-mudahan tiasa maehan kalakuan sadayana Kang Duki, Kang Isro sareng Oji. Kuring malin maehan waruga na tapi adek maehan. Deuk maehan naon rupa laku lampah aranjeun tiluan. Mudah-mudahan sing paeh satuluyna kalakuan jahat teh. Oh. Nuhun atuh Aden. Akang temen tadi hampura sakali deui kana salah rupa kasalahan anu tadi geus dilakukeun. Sada akang tiluan kacidang nganuhunkeunana jeung tumarima kana sagarupa pitulung Wulandari cariosan Aden akang tiluan jadi sadar. Tah demi teh akang tiluan janji moanjeun deui kalakuan anu matak ngarugikeun ka batur. Amin. Mudah-mudahan akan engal paehnya kalakuan akan dipaehan ku sim kuring omat ulah hareupeun hungku tapi ka mana-mana oge akan ulah ngalakukeun kalakuan kitu deui. Tos baekannya kuring mabungah we lamun ayeuna akan kang tiluan geus saradar kana naon rupa kasalahan. Muga-muga bae atuh satuluyna akan tiluan bisa ngalengkah dina jalan tur yakin dina benerna. Ari ngaran tiluan ku anjeun geus kaharti ku kuring Kang Duki oge Kang Isro sareng Oji. Tah gitu. Janten akang teh papisah lembur. Salemur Jang. Sabot keur guneum catur kitu serong kadinya aya saurang awewe. Nyampeurkeun nu teh yalian ti Nyimayang. Nuti tadi harita geus nangtung deukeut jeung jangrana ngan teu wani yang hareupan nangtung we di sisi nyaksian jang jakarana anu tarung bebeakan jeung si Duki. Nempo Nyimayang nyampurkeun si Duki atuh jeung baturna jadi teu puguh rasa lantaran maranehna rumasa tadi teh atuh geus nyieun kalakuan anu kurang hade. Tapi sok sanajan kitu era jeung wirang oge si Duki teh pok gancang beulaan ngomong minta dihampura ka eta awewe nu katelah Nyimayang. Nyai akang di luar minta dihampuranya. Ngancana akang rumah sakit nyieun kalakuan nu kacidan salahna. Mugi we atuh Nyai luntur maneh bisa ngahampura kana kasalahan akang tadi. Nya. Kukuri dihampura sarta syukur lamun seuk araranjeun ayeuna geus saradar. Keun bae adu geus manggeus we asal kahareupna omat ulah dilakukeun deui. Ngadenge kana omongan Nyimayang kitu si Duki jeung batur-baturna teh ngaromong sararicing we ngan saukur unggut-unggutan bari jeung ngeluh tungkul jiga buuk meunang ngababuk. Teu wani molong-molong acan kana beungeutna Nyimayang. Akang kumaha? Akang teh saweos-weos. Nyimayang harita nanya atuh kajang jaka malah bari jeung neutup antep pisan. Ih kelakah gumujang. Ih ku teu geus istri teh. Alhamdulillah akang mah teu saweos-weos Nyai. Jang jaka ngawaluna teh atuh bari jeung radang kekelamesan jiga anu era lantaran diteuteup ku saurang mojang anu sakitu geulis cempernikna. Sabot keur kitu pok deui Mayang harita. Punten Kang, pami akang teh saha teh atanapi akang mah jaka wasta teh. Ari Nyai saha? Jang jaka atuh malik nanya ka Nyimayang. Malah ayeuna mah manehna anu neteu puguh we atuh Nyimayang teh kalamas kalemes teh puguh rasa. Asa samar pola terus luk tunggu tapi bari jeung pok harita. Kami abdi mah pun Mayang sari wasta teh Kang nanging cekap disebat Mayang mah hungkul ge teh saweos. Oh
Yen teh nyai teh Mayang Sarinya jenengan teh. Leres pisan Mayang. Cek Nyi Mayang lebah dia marah radal. Alon ngomong teh ngan sakitu-kituna sok sanajan dina hatena mah hayang loba tatanya nu sejen. Tapi aneh Nyi Mayang teh ngadadak teu bisa ngedalkeun. Komo berjengkat tempo ku manehna jajaka anu ngaran Jakarana teh geuning sakitu kasepna bet ngadadak jadi laleungitan teu omongan teh. Terus we atuh ngahulang untung keur kitu si Duki garong teh ngomong, "Aden, ieu naon Kang? Ayeuna akang tiluan teh rek pamit we ninggalkeun ieu lembur Cimanuk." Oh gitu nya rek terus ka mana tuh akang tiluan teh? Ya ari niat mah akang tiluan teh rek baralik deui we ka lembur akang. Ayeuna mah rek neangan pakasaban anu bener. Tur yakin dina bener nangarah bisa ngahasilkeun rezeki anu halal nya Aden. Nya sae we atuh ari kitu makannya ulah nyebut Aden sok rada tegenah. Mudah-mudahan akang tiluan watukeun banyak waduh gede duakeun nya Kang nya. Mugi we aya dina kaselamatan sarta dipaparin rezeki anu halal nya Kang. Amin ya. Aden. Ngan sakitu-kituna omongan si Duki berejeng ngalimbah. Si Duki jeung dua baturna terus atuh harita keneh cara lengkap sampoyongan keneh dak awakna teu walagri urut gelut tadi. Kencis ararindit sanggeus salaman deui mah ninggalkeun lembur Cimanuk. Teu poho pamitan ka patua kampung jeung kanu sejen-sejena. Harita keneh oge maranehna kencis arindit lempangna muni disarikeun pikarunyaeun. Dijajab ku panetep orang lembur Cimanuk nepikeun kangiosna diteureuy ku pengkolan. Mangsa alam poe harita teh karasa geus maju ka sore. Malah sakedeung doe gajikeuna tareh magrib. Sabadana si Duki jeung batur-baturna ninggalkeun lembur Cimanuk. Di lembur teh geus katempo aya perubahan. Barudak leutik ayeuna mah geus daraek deui arulin di buruan. Kitu deui atuh samalah awewe-awewe nu jeung lalakina oge geus loba deui anu ngadon ngarariung darariuk dina kolodong bari ngobrolkeun naon rupa kajadian anu tadi lumangsung. Dina kayaan kitu di imahna patua kampung aya sababaraha urang anu keur ngarariung. Tayalian eta teh Jang Jakarana jeung Nyi Mayang dibaturan ku patua kampung jeung Mang Daso. Kulantaran waktu teh geus sore samalah sakedeung deui oge magrib Jang Jaka atuh jeung Nyi Mayang dicandet heula ku patua pajarkeun teh ulah ka mamana cenah. Sangkan ulah waka ninggalkeun lembur. Ari sabab patua kampung katut Mang Daso teh resep keneh ngobrol cenah. Nyai oge Jang bapak teh ngaros penasaran ieu teh. Hoyong terang nahasa-hasa lira sareng naon margina make patelak jeung si Duki tadi malihan mah diguihkeun ka aya kajadian dari ributan di dieu. Ceuk patua kampung beri jeung neuteup ka Nyi Mayang. Pamiwasta mah abdi teh pun Mayang bapak. Ari margina abdi ributan sareng maraneh teh kieu ngawitanana mah Kisok dongengkeun. Barabat atuh Nyi Mayang harita ngadongengkeun naon rupa kajadian waktu tadi beuran. Ti mimiti datang ke lembur Cimanuk tu numbikeun ka harita di jojoan we anu pikahartieun ngadongengkeun age anu parentingna we wungkul. Maksudna mah ngarah gancang rengse cenah. Sedengkeun anu araya didinya harita tarengat ngabandungan kana naon rupa omongan Nyi Mayang. Telilapok harita Nyi Mayang. Tak itu kayaan abdi tadi tengah witana nama patua Uluh jadi kitunya teras pisan. Kade atuh geus kanggo engke deui mah atuh sing atos-atos apan ayeuna mah kaayaan teh loba pisan. Gogodana loba pisan harenghengna jeung hariwang bapak mah bisi aya kajadian anu sarupa juga tadi geus ye. Leres pisan patua da leres kitu pisan. Ke ari nyai teh gimana atuh kawin sareng saha Ibu Rama? Barang menang pananya kitu ti patua
puguh we atuh nyimayang teh harita mending ngaranjung. Lantaran manehna bingung ngajawabna. Nya kudu kumaha atuh. Da pamohala lamun kudu nyebutkeun ngaran bapakna mah. Da geus pasti sararea oge geus pada nyaho jeung apal kana ngaran Bah Badrowi. Nyatana salah saurang dedengkot rampog anu dipikasieun ku balarea. Untung keur kitu teh ti kajauhan kadenge sora anu adzan magrib. Nya terus we nyimayang harita teh apamitan ari maksudna mah rek ngajugdug ka warung si bibi tadi cenah. Nu tadi kesakalian we cenah arek milu ngararab sapeting eta mah ka si bibi. Sedengkeun jang jakarana harita teh ngaradabna teh di imahna patua we. Anu kabeneran imahna teh ngarendeng jeung Mang Daso. Ya atuh jadi bisa barjeng ngadon ngobrol harita. Gancarna ieu carita kaum dangu. Waktu teh geus bada Isya harita. Bapak tua kampung jeung jang jaka kitu deui Mang Daso. Samalah aya desa waraha urang harita ka kentong pamuda keur anteng guntreng. Biasa we ngobrolkeun ngeunaan kajadian tadi beurang nepi ka sore. Sakapeung sok kadenge sere-serian cecengiran bari jeung diselang ku barang dahar saaya-aya. Sakumna urang lembur Cimanuk harita ngarasa bungah ari sabab lembur teh geus bebas tina kakawasaan siduki sabatur-batur. Cag para pamirsa, urang tunda heula kaayaan di imahna patua kampung anu mangkuk di lembur Cimanuk teh. Teundeun heula sakedeung tunda sakedap insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Di hiji tempat pernahna teh ditonggoheun eta lembur. Aya 5 tangtungan jalma anu harita keur laleumpang sora dampa suku anu pating gereblik meupuskeun simpena alam peuting. Di lebah dinya teh harita pating kurumuy 5 jalma teh kungsi lagok atuh nepi ka kebon jagong anu kabeneran acan dipanen. Reg maranehna harita areureun di sisi kebon jagong terus gukek dariuk ari anu 5an teh tayalian iwati si Oden jeung baturna anu 4 teh. Wek. Hah? Jika nages deket ya kalembur ti dieu teh nya euy. Cek si Juha mimitihan ngomong bari jeung ngaret ka si Oden. Nu harita keur diuk weh ngajentul gigireun. Nya heueuh atuh. Jadi emang geus deket tuh. Jeung ari weh tinggal turun ka lebak saeutik ge nepi. Ya. Hah? Nya lembur naon teh teuy? Si lain geus pernah datang ka dieu lain. Ai ngaranna mah acan pati jelas tapi ari ngaliwat mah geus. Jeung si Jupri ari ngaran lemburna mah lamun teu salah mah Cimanuk kita cenah teh Juha. Cimanuk kitu cenah. Cek si Oded harita mereka terangan ka si Juha. Sabab memang manehna mati heula geus pernah ngaliwat kadinya. Sabot keur kitu pok atuh si Dodeng harita piluh nimrung. Lamun kitu mah nya saacana urang ngaranyah yeuh. Ngaranyah lemur eta. Ayeuna mah urang meuleum heula jagong we tuh. Lumayan we keun ganya-ganya pujit. Ngarahna moan tanaga bener teh keling. Tah bener pisan kitu Deng. Sok gancang lah nyeun durukan tuh tah. Keur dewek manukeun nu ngaranna mah dewek we. Heuh. Kade sia.
Nyendurukan mah bisi katempun ku batur bening kudu bogana. Sia mau bet borangan-borangan teuing. Maaf kabatan rempok ke batur kumada. Ite geus beuting pisan jeung saha biji lemonana nu daekeun ngulamprang wayaki ka kebon wayaki ieu atuh sia mah. Dieur. Cek si Dodeng bari jeung ngareret ka si Obed ngan teu pati jelas sabab beungeus poek harita teh. Ari si Dodeng jegur atuh harita nyieun seuneu durukan. Kabeneran di dinya mah loba kararas jeung ngeregang-regang anu gararing. Jadi teh hese ngahurungkeun seuneu teh. Ari si Keling terus atuh harita manehna mah ngalaan jagong sacukupna. Sanggeus meunang dekuo atuh harita dibareuleum. Nya teh lila oge geus asak. Nya terus atuh sarerea harita teh ngadarakul we ngadaharan beuleum jagung. Munikeun ngawos-wos atuh da jagong amis kawantu dadakan deui ongko. Gancangna sanggeus maranehna atuh ngerasa cukup. Si Oded jeung batur-batuna jungjung atuh narangtung. Nu maksudna deuk neruskeun deui hancak lalampahanana. Maranehna arek ngadatangan lembur Cimanuk. Nu tempatna geus teu pati jauh ti dinya mah. Bring atuh anu limaan teh arindit leumpang bari jeung dipirig ku salajangkri. Dikendangan ku suragaan anu geus reang di sarada patembalan jeung baturna. Kaayaan alam peuting dina mangsa harita kacida pisan jempling jeung ti iseun. Parandene kitu ge ari langit mah katemponna teh meuni bengras lantaran kacaangan ku bulan sapasi jeung bentang-bentang nu baranang. Teu kacatur di jalana, si Oded jeung baturna geus nepi ka sisi lembur Cimanuk. Terus atuh lalimpang deui sasalingkeran. Biasa we ari badog rampog mah teh oleh sasalingkeran sieun aya nu nganyahokeun meureun. Muru asup atuh ka jero lembur. Anu kaayaanna kawilang ti iseun padahal harita teh encan peuting pisan alamah. Tunda heula sakedap kaayaan si Juha sabatur-batur ayeuna urang kocapkeun heula di hiji imah. Harita teh aya salah seorang lalaki anu geus sada kolot keur diuk di patengahan bari jeung udud daun kawung. Mending ngalepus we sedengkeun di hareupna tu katempo aya cai enteh sabekong ditambah atuh kusupan huy sapiring teu lila jung si Abah teh ting saha ngaranna. Nangtung harita teh terus leos muru ka kamar nu maksudna mah deuk nempo pamajikan nu ti tadi atuh ngarengkol bae bisi gering pajarkeun teh. Amo wayah kieu geus hees ah. Hudang. Abah batur aja batur ngobrol raka hees wayah kieu. Abah mah lain geus sare ngagoler sote pugu ieu. Keradat tegerenah awak Abah. Jadi ambu teh keur tegenah awak. Lamun kitu mah gancang atuh minum ubar. Ubar di mana? Ai si Abah wayak diwari mah warung oge nutup leuheung basa aya lamun eueuh kacape-cape neangan. Aya naon atuh sarep Abah teh? Make jeung gegerwan sagala. Tiris kami teh ieu. Tiris. Boga Abah ge rada keunget ieu. Nya rek aya naon ieu? Harasaan mah Abah we eta mah borangan bet juga lain kolot kawas lain lalaki wae atuh. Eta si ambu lain borangan lain geus kolot tapi Abah teh ieu asa rada teu geunah hate itu kana hate teh mun asa dalenyapan wae. Sabot si Abah jeung si ambu keur selit tempas kitu. Di buruan kadenge aya suara anjing anu ngagogog. Terus atuh manting bari jeung jiga anu keur ngaharengan segarupa. Kaayaan alam peuting harita kadengena teh ku si Abah estuning mata keung. Katambah-tambah keur kitu teh atuh kadenge suara anu laleumpang menikeun kapating gereblig dampal suku atuh niban lemah.
Ai sora anjing harita teh bekelila teh kelaka beuki rage gue. Malahan mah ayeuna mah sora anjing anu ngagogog teh asa beuki ngadeukeutan ka pakarangan imah si Abah. Alah teh ya naon nyameuy teh sora anjing tuh. Ngagogogannya asa beuki rame beuki deukeut ka imah urang. Nyaho yang Abah. Nah sora anjing teh asa kalah beuki deukeut ka imah urang. Si Abah haritakeun asa beuki tegarna harasa. Samalah hatena ayeuna mah makeder pating sareblak sagarupa jiga aya kila-kila bakal manggih kajadian anu matak pikarewasin. Sabot si Ambu jeung si Abah keur pating berenang. Kadenge kana panto tepas aya anu ngetrokan ti luar atuh puguh we. Si Abah jeung si Ambu teh harita mun direwasin. Terus dua nana si Lireret henteu ari ngomong mah. Hei Ambu, dah aya nu ngetrokan kana panto sahanya. Teang atuh siap. Abah jiga nama paling oge ronda. Ah manya ronda. Lain aja mah biasana ronda mah dasok. Bari jeung nakolan kokol ahwi nyatong heula jeung atuh. Sabot keur kitu kadenge deui eta panto teh aya nu ngetrokan. Mana sababaraha balikan. Malah ayeuna mah dibarengan ku sora jalma anu kepuntenan. Punten. Lantaran ngerasa penasaran sok sanajan rada keung-keung oge si Abah teh maksakeun we ngawalonan. Punten. Saha di luar? Kuring. Nya kuring teh saha atuh sing puguh heula. Cek si Abah hantem ni ranteng-rantengnya urat beheungna teh. Abdi bade nyuhunkeun tulung. Aku marigi kapoekan di jalan ya Bapak. Nah denge jawaban di luar kitu si Abah jeung si Ambu selireret. Alah Ambu nah saha di luar teh yo. Nya heueuh kitu jelema nu rek main talutung. Tulung meureun ngomong teh sok dibalik heueuh. Ngateang atuh ka itu. Apa mah bisi nya aya jelema anu main talutung lutung. Apa tulung? Buru ka itu. Bisa aya jelema nu keur kasusahan meureunan jigana teh yeuh kapoekan di jalan meureun mantap kitu ge. Kada doh urang buka ku aing ya. Nya sanggeus boga pamikiran kitu mah. Leos atuh si Abah teh mending ngakeang leumpang ngagemuru katepas anu maksudna rek mukakeun eta panto. Tekung selila oge atuh geus nepi terus atuh harita mukakeun di slot pantona alias tulak. Brai panto dibuka. Nah atuh barang panto dibuka karasa aya angin anu ngahiuk asup ka jero imah. Samalah lampu cempor oge kakalecesan katebak ku angin peuting. Kaayaan di luar meulikeun kapoek meredong. Tapi teu katempo curug-curug acan. Jen atuh si Abah teh harita ngajanteng nangtung di nalawang bari jeung tunga anu neangan anu tadi ngetrokan panto. Saha nu di luar euy? Cek si Abah nanya kanu aya di luar. Bari jeung cungas cingeus luak leuk dempoan. Anu tadi nu pupuntenan maksudna mah. Tapi kaayaan di luar teh sepi jempling. Sasaha. Pok atuh si Abah harita ngomong sorangan. Nah saha cenah tadi teh nu pupuntenan teh. Geuning eueuh tuluy nya. Piraku aya ronda mah bet ngalajokeun ka kolot ngati sieun doraka kitu. Cek si Abah kukulutus. Hatena ngerasa geuheul asa dilejokeun cenah. Nya ari geus puguh eueuh sasaha mah dilekeu si Abah teh malikeun awakna maksudna rek nutupkeun deui panto imah. Tapi edas sabot keur kitu ngadadak atuh kana beuheung si Abah karasa aya nu tiis. Eueuh cek si Abah barireng atuh si Abah teu eureun. Hatena teu puguh rasa. Komo barang ret makana pelebah beuheungna katempo. Harita aya anu ngagurilap. Nu tayalian eta teh nyatana tungtung bedog anu rek dipake ngagorok ti koro si Abah. Atuh puguh si Abah teh harita meuni ngarenjang. Beungeut pias awak ngaleper jajantung ratu tutunggulan. Kesan tiis meuni nyorok segujur awak pating sariak paranas tiris. Acan oge si Abah teh atuh sadar kana kaayaan. Awak si Abah harita aya anu ngadorongkeun ti tukang.
Malah katempona sababaraha urang jalma anu arasup ka jero imah si Abah. Terus ngariung ka si Abah bari jeung ngabar-ngabarkeun bedog. Si Abah harita teu bisa kukumaha, ukur bisa ngajanteng teh ngajanteng we jiga arca. Ai panon molotot bari jeung calangap sungutna. Samalah sabot keur kitu teh ngangkadenge nu saurang ngomong bari jeung sesentak ka si Abah. Agi-agi beot. Ngajadok sia nya, montong wani ngomong sia, ari teu hayang ditek-tek ngabohong sia ku aing. Mani oge diuk sia, diuk. Kitu cenah. Cok anu ngomong harita, anu katalah nyatana si Juha ditah diuk ka si Abah. Samalah bari jeung nyuntrungkeun sagarupah ka awak si Abah. Sina diuk di juru cenah, nya geburu si Abah teh harita namru bari jeung ngagibrig awak. Keur kitu tungtung bedog karasan nyecep dadetkeun kana buheung si Abah. Atuh puguh si Abah teh harita geus teu bisa ngalawan harita mah. Nurut we kana naon rupa parentahna si Juha. Sabab keur sieun ngan saukur bisa diuk teh diuk we cameot bari jeung nempokeun. Ari daratang ka imah si Abah. Daya lian iwati si Oded jeung batur-baturna teh. Sabot keur kitu si Ambu anu tadi keur ngararengko di kamar norojo nyampurkeun lantaran ngadenge di imahna aya sora-sora anu bagbrug-brug. Puguh we atuh barang ret atuh si Abah ka si Abah. Si Ambu teh teh muni buncelik panonna, tapi sakilat cileung baturna si Juha harita aya nu luncat ka hareupeun si Ambu. Terus kiep atuh harita kena oge ngabekem bahamna si Ambu. Lantaran bisi kaburu ngagorowok cenah. Nya atuh si Ambu teh geus teu bisa nanaon deui, ukur awakna we harita teh ngagibrig ngadegdeg. Malahan maggebru atuh namru ngarampeyak karasa leuleus. Keling, si laing duaan sok ganjang asup ka kamar. Dodeng, siap. Obet, si laing duaan tuh gancangan bukaan lemari. Jeung bupet anu itu tuh kade bawa barang-barang anu aya hargaan. Sakira anu teguna teu kudu digadang kaberat-berat. Siap. Si Juha harita ngarek parentah kanu jadi baturna. Nya atuh teu talangke si Oded jeung si Keling teh arasup ka jero kamar si Abah. Sagala diaprak ari maksudna mah rek nareangan barang-barang anu berharga cenah anu kabutuh ku maranehna. Sedengkeun si Dodeng jeung si Obet mah terus we harita muru lemari jeung bupet. Ari eusina dibudakeun kabeh bari jeung diawut-awut atuh puguh we. Di tengah imah teh meuli pasolengkrah. Sabot keur kitu torojo atuh si Oded jeung si Keling sarua ditilu kaluar ti kamar bari jeung mawa duit. Terus atuh nyampurkeun ka si Juha. Hasil, Oded hasil. Nya hasil sautik. Sautik? Nya. Nah, make sautik. Sok we. Tah, itu percaya mah dawa deui sakieu-kieuna. Oh, adik euy, tapi nah atuh teu menang barang anu sejenna. Eueuh deui di kamar mah. Ngan ukur aya nu kieu sakieu. Kumaha di si laing teh, Deng? Hup. Geus sakieu jan. Di dalam hari mah geus diawut-awut oge naonan. Teu mangihan barang-barang anu aya hargaan. Alah, jadol teh. Cek si Juha jiga nu handeueul. Sabot keur kitu si Juha atuh ret ngareret ka si Abah. Nu harita keur diuk camngot di juru bari jeung panon molohok estuning pe kawatirin. Nya terus atuh ku si Juha gancan ditanya bari jeung ngadadeukeun atuh tungtung bedog kana beuheungna si Abah. Sanggeus kitu pok atuh si Juha. Bah, di mana deui sia nunda duit. Lamun teu ngabejakeun ka aing, wayahna sia sakedeung deui ge si laing. Moal boga hulu deui sia. Alah. Abah mah dia boga deui duit ukur eta-etana. Ngan sakitu-kituna. Anu bener sia. Mantong ngabohong bisa dipodaran si aing. Aduh. Abah mah
tengah bohong bener teboga deui. Sok rajanik dipayahan deh. Karena udah mau ngenah dagingna abah mah. Nyaan sia abah. Kade sia, damun heureuy. Jadi sia dipodaran ku aing. Nyaan jeung ngabohong abah mah jang. Pek we atuh tayangan deui bisi teu percaya ka abah mah. Geus we lah. Yup. Jika nama bener euy, sia bate teh boga deui. Yuk, mending oge gancang urang ini. Geun bae lah, urang neangan di tempat sejen. Siap. Nya ari geus puguh kitu mah. Si Oded jeung batur-batur lajerat juru tarurun ti imah si abah. Kencis we arindi pika sabeuleun, rempang da mending ngagaredi bisa kedeung oge les. Harita teh ngeles diteureuy ku poekna alam peuting. Maksudna mah deuk neangan deui imah nu bisa digarong cenah. Kumaranehna ocapkeun atuh si abah. Sabadana ditinggalkeun ku si Oded sabatur-batur. Harita teh meuli rumenghap awakna karasa leus teh tangan pangawasa. Ayah. Nyasa kedapan masih abah teh kelah terus ngahuhulung komo baranger kasih ambu banu harita keur ngarumpuyuk nyuih kana palupu. Puguh we atuh meuni ruasieun pisan si abah. Sok sieun pamajikanana kumaha onam. Rampayat si abah nangtung maksakeun maneh leuleus tuur teh eukeun mah geus kolot. Seleundeuk nyampurkeun kasih ambu. Terus gong cingoko beri jeung ngaguyah-guyah. Gunaon anu kumahakeun ta ku si bangdog deh. Kulisik atuh si ambu harita usik terus cengkata launan pisan. Rehet panonna melong ka salakina anu keur nagogi gireunana. Bari jeung nyekelan awakna. Tol bah, kami mah teu kuna naon. Ngan ukur ruas we wungkul. Kumaha ari abah teh dipukumaha? Teu ambu abah oge teu kuna naon ku si ucut burung teh. Nya alhamdulillah atuh abah. Ayeuna urang teh geus salamet ngan hanyakal we duit urang. Ngan sakitu-kituna teh beak digadang ku jelema gejol. Dasar garong teu uyaan. Si abah kacida pisan ambekkeunana ka eta garong. Sanggeus karuasna rada leungit mah malah pikiran dijeg deui. Ayeuna mah kawanina oge ngadadak daratang. Cung si abah nangtung samping sarung dibelitkeun dina cangkeng. Kencis we harita teh indit muru ka kamar. Telila geus kaluar deui beri jeung mawa batre. Pok atuh harita ngomong ka pamajikanana tapi teu tarik. Lain si abu dagoan kedeung euy. Ieu rek ka mana atuh abah teh? Batur-batur keusieun teh kelak karek ditinggalkeun. Ish, teu kudu sieun abu. Jika nama si garong gejol teh moal radik di ka dieu da geus ngakut duit urang. Nyare ka mana atuh si nembalan pikahari nambahan pikahari wangun. Kieu dengekeun abu abah rek ingit ka imahnya patua. Ka imah patua kampung rek laporan. Sugan-sugan we can harees. Sabab lamun ieu kajadian teu gancang-gancang dilaporkeun. Duh pasti bakal aya deui batur urang anu kagarongan. Tah kitu maksud abah teh. Kulantaran kitu amu deukeuh wayahna dagoan kedeung di imahnya. Nya bohong kitu mah lila. Geus beres mah pasti gancang balik di ka dieu. Nyaho gatuh.
Abah rek kitu mah kan kade di jalan bisi papami jeung eta garong. Duh, rek muriling jalanna ge. Nya sanggeus ngomong kitu mah si Abah teh terus kaluar ti imah teu pohon nutupkeun panto kencis we indit. Nu jugjug teh imah tatanggana heula cenah nu teu pati jauh. Barang geus anjog masih Abah teh terus hartakeun oge gegedora launan pisan kana panto bari ngageroan kana boga imah. Tekung silila atuh nu boga imah keluar terus si Abah ngabuih ngomong sagedeung gitu kieu cenah nerangkeun sagala rupa anu geus kajadian di imah na harita. Nya ari geus meunang beja kitu mah teu talang ke harita keneh si Abah dibarengan salah saurang tatanggana leumpang rusuhan deuk ngajugjug ka Ibah patwa kampung cenah. Di jojo ringkesna lalampahan si Abah jeung tatanggana. Harita teh kacatur di jalan si Abah dua anjing tatanggana geus tepi ka hareupeun panto imah patwa kampung. Terus atuh kakatrok berjing uluk salam. Kebeneran harita teh di imah patwa kampung teh can sarare. Di antarana aya Jang Jakarana, Mang Daso, jeung 3 urang tatanggana anu keur ngariung bari jeung ngarobro. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah maneh baris nyungsi bagian anu ka-51. Atur nuhun kumaha rugi perhatosanana lujeng kantun kasadayana kada hilap like, subscribe, komen jeung lonceng. Lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.